Kunaon mana teh datang guguluno. Bete aing mawid. Bete kunaon sih? Aing kamari teh rek main band jeung si Erid tapi teu jadi. Udah terjadi. Kemarin si Erid dicarekan ku bapana terus gitarna dipotongkeun. Nah, lain ka tukang urut wae. Gitar wid anu potong lain tulang. Pangpengkeun geura. Tumben maneh rapi. Heeh lah pan aing jalan-jalan yang si Ijo. Ah, sama teh cocok jeung si Joma. Cocoknya jeung saha? Jeung botol kecap. Emang kurang ajar sama Wid. Mana kurang ganteng. Kira aku aing saking ganteng mah disebut kurang. Sehari nu ganteng. Yang uwing lah. Ganteng di mana? Setan jeung maneh ge papanggih nyium leungeun. Kali aku aing tinggang geura. Sabar Sabar sih sabar, tapi lila mah aing jadi gondok ya. Jika nu dibalang wae. Eta mah eceng gondok buya. Geus mending ngeband we jeung aing. Skuy lah. Ayo. Wah, si Eri juga ben. Naik nyekel naon di ditu naik nyekel setrum. Tibo, kia ini bisa nyanyi. Yo, dengekeun. Hey. Halusnya. Enggak sangki tunggul. Dengan kaima aing wae. Bantuan indung aing ajen risol. Oh, siapa keterlaluan anjing. Indah. Eta jelema nu kurang darmi koneng. Halusnya. Tibo, kia ini bisa nyanyi. Bisa kan itu siapa? Aku pengen duit lah. Ulandag, ulusakan ulandag. Yo, dengekeun. Hey. Action. Enggak sangki tunggul. Shan. Wah, si Eri juga ben. Sabar sih sabar, tapi aing bikin lila mah. Nag. Action. Eta jelema nu Action.